Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu. Hadirin anu dipikah hormat, beriman kana qadaran qadar seueur manfaatna. Di antarana tiasa nguatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain eta bisa oge nyadarkeun urang di sagala perkara atau kejadian anu aya di bumi ieu. Pas diatur ka Allah Subhanahu wa taala. Mata ayeuna jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun keteguhan hate sareng kesabaran urang hirup di dunia. Wa perintahan anu wae anu aya di hareup urang teh ngarupakeun ketetapan di Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang kudu tawakal segala rupina geus aya izin ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Daek nu hade, daek nu goreng, sadaya tos diatur ku Maha Kuasa. Iman kana qada jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kenikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala salawatna. Sakieu pidantos ti abdi, upami aya sarisan anu sumerna biasa abdi mimeukeun